Bismillahirrahmanirrahim. Paslun utawi ikilah iku pasal sawiji surutu tayamumi utawi pira-pira syarat tayamum iku asyaratun 10. Ayakuna sawiji enta ono ya tayamum bitrobin kalawan tanah. Wa yakuna lan yenta ono wa turabu tanah tohiron iku kang suci. Wala yakuna lan yenta ono iya turab mustamalan kang den anggo wala yukhalitahu lan ora nyampuri ya ing iya turab podakikun tipung wana wulan upamane dakik. Dina ieu pasal rek nyaritakeun syarat-syarat tayamum anu jumlah aya 10. Mana nu 10 teh nu jadi syarat dina ngalaksanakeun tayamum. Nu kahijina ayyakuna biturabin, kaayaan ieu tayamum teh jadi syaratna teh kudu ku taneuh. Teu jadi ieu tayamum lamun lain ku taneuh. Dapangna disebut tayamum oge eta teh make taneuh. Dalamun ku cai mah lain tayamum tapi wudu. Syarat nu kahiji tayamumna kudu ku taneuh. Nu kaduana wa ayyakuna turabu tahiran. Taneuhna teh bari kaayaan kudu suci. Sakumaha dawuhan Allah, patayammamu sa'idan thayyiba, maka anjeun kudu ngalaksanakeun tayamum teh ku taneuh anu suci. Sakumaha tafsiran Imam Ibnu Abbas jeung nu sanesna saur Imam Syafi'i, taneuh anu aya kekebulan. Nurutkeun madhab Syafi'i teu meunang tayamum iwati ku taneuh anu suci anu aya kekebulan, anu sakira bisa narapel kana pameunteun jeung dua panangan. Malah Imam Muslim ngariwayatkeun dawuhan Kangjeng Rasul, wa ju'ilat turbatuha lana takhuran idza lam najidil ma'a. Geus dijadikeun taneuhna ieu bumi keur urang suci tur nyucikeun di mana urang teu mangih kana eta cai. Dicandak faidah tina ieu hadis sanyanyana syarat tayamum teh kudu ku taneuh suci jeung nyucikeun. Kusabab eta henteu meunang tayamum ku taneuh mutanajis anu kabuktian aya najisan. Sabab cai nu mutanajis oge teu meunang dipake wudu. Nya kitu deui taneuh nu mutanajis teu meunang dipake tayamum. Nu katiluna syarat tayamum teh wa ala yakuna musta'malan. Taneuhna teh ulah anu musta'mal, hartina nu geus dipake. Sabab geus dipake migawe fardu. Ku kituna teu meunang dipake deui kadua kalina saperti cai. Sarua we cai oge. Ulah cai nu musta'mal nu geus dipake. Eta nu katiluna taneuhna teh ulah anu geus dipake. Nu kaopatna wa alla yukhalitahu dakikun wa nahwuhu. Ulah kacampuran eta taneuhna ku tipung jeung salianti tipung. Ku perkara-perkara nu suci nu sok napel kana anggahota badan. Sabab ngahalangan kana tepina taneuh kana eta anggahota. Wa yaksidahu lan ngamaksud ieu turab wa ayam saha lan yen tangusap wajhahu ing pameunteune uwong wa yadahi lan tangan loro uwong bidorbataini kalawan rong pukulan wa ayuzila lan yen tangilangakeun apa najasata najis apa najasatu najis wa ayuzila lan yen tangilangakeun an najasata ing najis awalan ing dalam kawitan
wa yazdahidalan yenta ijtihad bil kiblat ing dalam kiblat qablahu ing dalam sadurunge tayamum. Salajengna nu kalimana syaratna tayamum teh nyaeta ngamaksud taneuh, kudu ngamaksud eta taneuh. Karena dauhan Allah patayamamu su'idang thayyiba, maka marane kudu tayamum atawa ngamaksud taneuh anu suci gitu. Kudu ku taneuh anu suci. Ieu aya teh marentahkeun tayamum nyaeta ngamaksud ari mindahkeun eta jalanna. Ngamaksud wayak sidahu ngamaksud rek tayamum urang ku taneuh eta. Nu kagenepna wayam saha wajhahu wa yadaihi. Syaratna tayamum teh kudu ngusap pameun jeung dua panangan ku 2 kali usapan. Sakali ku ngusap pameun anu sakali deui ku keur 2 leungeun. Imam Darqutni jeung Imam Hakim ngariwayatkeun ti Imam Ibnu Umar radhiyallahu anhuma saurna at-tayammumu darbatani, darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadaini ilal mirfaqain. Ari tayamum eta teh 2 pukulan tawa 2 usapan. Sausapan pikeun pameun teu, sausapan deui pikeun 2 panangan sarta 2 sikuna. Jadi pameun teu terus panangan gitu. Eta syarat tayamum nuka genep, nuka 7na memeh tayamum teh kudu ngaheulakeun ngaleungitkeun najis heula anu henteu dihampura tina badan sanajan lain dina anggahota tayamum. Beda jeung wudu. Sabab tayamum mah keur ngameunangkeun salat anu nurut anu sejena kana eta salat jeung teu dimeunangkeun bari aya najis. Jadi atuh tayamum mah bari aya najis sarupa jeung tayamum memeh waktu. Saur Imam Syarqawi lamun tayamum memeh ngaleungitkeun najis eta henteu sah tayamumna. Nurutkeun anu mu'tamad dina madhab Imam Syafi'i sakumaha dijalankeun ku Imam Romli. Nurutkeun kaul anu sejen ma anu doib kaulna eta sah wae cenah. Ieu dilakukeun ku Syekh Imam Ibnu Hajar. Dumasar kana ieu khilafiyah timbul masalah aklab. Naon ari aklab teh anu can di sunatan maot. Sedengkeun dina kulfahna tawa dina kokocopna teh aya najis, maka ceuk Imam Syekh Romli mah ulah ditayamuman sabab najis, maka mayit kubur tanpa disalatan. Tapi ceuk Syekh Ibnu Hajar ditayamuman karena darurat tuluy disalatkeun. Panemu Syekh Ibnu Hajar perlu ditaklidan sabab ngubur mayit kalawan teu disalatkeun eta henteu ngahormat mayit. Saur Syekh Ubadi henteu wajib ngumah perkara anu aya dina hanapeun kulpah. Tingali dina kitab Fathul Mu'in. Eta syarat anu ka-7. Syarat nu ka-8 dina waktu ngalaksanakeun tayamum teh kudu ijtihad kiblat, nganyahokeun kiblat heula memeh tayamum. Ieu panemu Syekh Ibnu Hajar saur Imam Syarqawi ieu teh doib cenah. Kusabab kitu nurutkeun kaul anu akur jeung kaidah sah tayamum sanggeus manjing waktu sanajan memeh ijtihad dina kiblat. Ditingali dina Hosiyah Syarwani jilid kahiji halaman 363. Syarat nu ka-8 kudu ijtihad kiblat, kudu nganyahokeun lah kiblat. Pan tayamum mah kudu nyang hareup ngiblat. Wa ayakuna tayammumu jeung wa ayakuna lan yantauna apa tayamum ba'da dukhulil waqti, dalam sose manjing waktu. Wa ayatayammum lan yanta tayamum wong likuli fardin
kadue saban-saban fardu. Nu kasalapana syarat na ngalaksanakeun tayamum teh kudu sanggeus manjing waktu, kudu geus asup waktuna. Karena dawuhan Allah, idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum. Al-ayah. Di mana anjeun rek migawe salat maka kumah pamenteu aranjeun jeung leungeun aranjeun. Wallahu a'lam bishawab. Ieu ayat teh nuduhkeun kana yen wudu jeung tayamum teh nalika rek migawe salat ayana sanggeus manjing waktu, geus asup kana waktuna salat. Lamun duhur jam 12 geus asup waktu. Ari meunang ngaheulakeun wudu memeh waktu salat kaluar kalawan padamelan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jeung ijma ulama. Kusabab eta tayamum mah tetep nurutkeun pituduh ayat jeung diterangkeun dina hadis riwayat Imam Ahmad jeung Imam Baihaqi, ainama adrokat senis salat tamassahtu wa sallaitu, di mana bae kaula kasusul salat maka kaula ngusap pamenteu jeung dauhan jeung dua leungeun tuluy kaula salat. Jadi tayamum mah kudu geus asup waktu salat ngalaksanakeunana. Mun samemeh waktu teh sah tayamumna. Anapun ari wudu mah bisa wae ngan leuwih hade leuwih utama ketika geus manjing waktu eta wuduna teh. Nu ka-10 syaratna tayamum teh nu terakhir nyaeta tayamumna kudu saban fardu. Jadi sakali fardu sakali tayamum gitu. Jadi ulah tayamum salat asar ku tayamum salat duhur gitu. Tetapi sakali tayamum mah. Nganda jarang salarasna mah dipidamel mung urang kedah terang karena suatu saat bisi urang meriogikeun. Tayamum kudu saban fardu tegasna mah sakali tayamum teu meunang dipake 2 kali fardu. Sakumaha dawuhan Allah taala, idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum, jeung saterusna eta ayat terus dibulak-balik jang urang nguatan dina ngalaksanakeun tayamum ieu. Di mana anjeun rek migawe salat kumah pamenteu aranjeun. Allah ngawajibkeun wudu jeung tayamum pikeun saban salat. Eta geus tetep kalaku dina mimiti Islam. Tuluy kaluar wudu kudu ku padamelan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabab Kangjeng Rasul dina dinten Patah Makkah salat 5 kali salat kalawan wudu sakali. Hadis sahih riwayat Imam Ibnu Umar. Maka tayamum tetap nurutkeun pituduh ayat, teu mungkin tayamum dikiaskeun kana wudu. Sabab tayamum susuci darurat, henteu ngilangkeun hadas. Jadi perbedaan antara wudu jeung tayamum, ai wudu mah meunang wae 5 waktuanana ku sakali wudu. Karena Rasul kantos ngalaksanakeun 5 kali salat ku sakali wudu, teu batal-batal sejeroning sadinten sawengi. Nah ari dina tayamum mah da eta mah pan susucina ge lain ngilangkeun hadas tapi susuci darurat. Matakan kudu sakali salateun. Anda ai di urang mah jarang ngalaksanakeun tayamum karena cai masih kene seueur. Al-Imam Baihaqi ngariwayatkeun ti Imam Ibnu Umar kalawan isnad sahih saurna ya tayammamu likulli sholatin wa ilam yuhdis. Manehanana kudu tayamum pikeun saban salat sanajan teu batal wudu. Anu sarua jeung salat fardu nyaeta tawaf fardu jeung khutbah Jumat. Jeung meunang tayamum sakali migawe sababaraha kali salat sunat. Ari salat fardu mah kudu sakali tayamum, ari salat sunat mah teu nanaon sababaraha kali ge ngalaksanakeun salat sunat nama. Ari salat jenazah kumaha? Eta mah saperti salat sunat dina meunang salat jenazah jeung salat fardu ku tayamum sakali. Jadi misalkan urang rek salat fardu tayamum heula termasuk rek ngalaksanakeun salat sunat ge mangga. Arek sababaraha kali ge salat sunat mangga. Nu penting fardu nama sakalieun salat fardu lamun urang ngalaksanakeun tayamum. Wallahu a'lam bishawab.